Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Syafika Alirahat di kelas 10 IPS 2. Di dia abdi bade ngadongeng anu judulna nyaeta Sirem jeung Japati. Ieu caritana. Aya sirem rek nginum hiji walungan. Keun ngarep ka handap, manehna ti soredat. Kluk rak-rak kana cai. Hadena caina rada ngayeubeuk palebah di nyamah. Tapi kekeh bae ari ngojek ka sisimah. Manehna teu bisaeun. Sirem gegeroan. Tulung, tulung, ieu kuring rek tinggerelep, tulungan. Kabeneran, aya Japati keur cindeuten dina dahan kai anu nyondor ka luhureun cai. Kadengen, aya sirem gegeroan minta tulung. Bareng ngareret ka handap, katenjoeun sirem keur kokosehan. Japati karunyaeun, geuleber hiber bari ngegel daun salambar. Song diasongkeun daun teh ka harepan sirem. Sirem tuling muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat. Sok digolekeun kana taneuh. Sirem pahorangan nuhun keunana ka Japati anu geus ngelepaskeun manehanana dina bahaya. Dina hiji mangsa Japati teh, cindeuten deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sirem anu baheula ditulungan ku manehna oge. Kabenaran aya di handapeun tangkal. Harita tika kajauhan, aya paninggaran nyamperkeun lempengna ke keteuyepan. Talengkeun deui buru-buru sirem nyampurkeun Japati bari ngahawas ka manehna. Heh, Japati, buru-buru geurah hiber. Tuh, aya paninggaran keur ngintip. Paninggaran geus ngawengkang bedilna. Teu lila Japati buru-buru geuleber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung sirem. Ceuk Japati, nuhun pisan sakadang sirem. Kuring geus ditulungan ku anjeun lepas tina balai. Jawab sirem, ari eta mah kapanan kewajiban sarerea. Nulungan batur anu rek meunang cilaka eta wajib. Komo ieu mah kuring ayeuna hirep keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampaean.